mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng Mang Jaya mitra sadaya ayeuna teh judulna neangan Bapa karangan Kiliksa. Atuh kasubri kaum di mana ayana mangga nyangakeun we para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya Official. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 8 sareng nu bagi dia tabu 8 kana meni. Jantan neangan Bapa ieu mah namanya ngawitan para mitra, namanya ge bagian ke-18 panjang ya dongeng para mitra. Panjang ya dongeng para wargi. Tahu pamihoyong tamat mangga buka playlist para mitra aya carios nyambung judulna Randa Bengsrat di playlist gitu nya. Randa Bengsrat pilih balikat kata jiku Randa Bengsrat ada di playlist nama Jaya Official. Mangga nyangkakeun para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasubri kaum dangu di mana ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng. Neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun atuh anu ayeuna nincak bagian ke-18. Di studio di Mang Jaya Official ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Nyangkakeun neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ke-18. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kiliksa nincak bagian ke-18. Kumaha lalampahan Bisarni harita nu maksana bade ngumpulkeun taneuh ti 40 kuburan dina mangsa sareupna. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pang beberah mana. Di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, geus puguh kitu mah leumpang rada gancang tungtungna bus kalalewak astana. Kalalewak daerah astana cetruk sukuna ti Tajong kana tutunggul. Hampir nolonyong mun labuh tamatak jantowor ti dagor kana balai. Masarni uyup ayap gap kana tutunggul tuluy nyewa taneuh bus kana kandungan. Hiji cenah terus ngayap deui gap kana tutunggul nyewa taneuh deui. 2 pokna bus taneuh teh kana kandungan. Kitu jeung kitu unggal mangih kuburan unggal nyewol bari dibilang. Sabab kudu jejeg 40 kali nyewol teu meunang kurang teu meunang leuwih. Barang geus 10 cewol Masarni ngarenya greuwas cengkat bari calangap. Panon buncelik lantaran anu nyikikik seuri mata kukurayeun. Atuh para mitra sadaya seor aweuhanana bulak balik. Puguh mata keung di astana jadi geueuman. Masarni nepi ka ngompol bujurna muruput hitut. Muncaang mah beungeut teu bakar katarapias. Aduh. Naon teh? Yeay, naonnya? Cenah bari uyup ayap kawas nu neangan pamuntangan. Ari gergep ngarampan nu geunya direret breh nu bodas mending ngabeleg-beg ngajepat kawas mai. Au! Ih, jurig! Balecet Masarni lumpat, cetruk najong tutunggul. Bru labuh cedak tarang kada batu lumayan mata katur lengan. Masarni ngalumpuriuk nyuuh aduh-aduhan. Aduh! Tolong. Kadenge aya nu jeung sirikeun ka Masarni. Atuh beuki murungkut nongeng bari ngararesakeun ka nyeri punduk asa ngawig-wig bujur meuni rame prat-pret prot mamur kenal pot butut teh para mitra. Hiuk angin ngagelebug tatangkalan seah kalakai murag. Malahan aya nu ningang kana punduk cep karasa tiis kudubug Masarni leuwas. Nyangkana mah dirampa jurig padahal kalakai nu katiisan. Masarni jejeritan menta tulung sora bulak balik nimulkeun aweuhan. Sabab kakulona astana gawir teh meninang tawing. Tapi najan jejeritan nepi ka nongtot ge para mitra. Dari basana nongtot bool. Saha nu rek nulungan kahiji jauh kalemur kadua jolna teh ti astana. Najan aya nu ngadenge ge paling-paling nyangkana teh ririwah. Rada lila Masarni nyuuhna.
Tapi akhirnya majung cengkat lalaunan, red ka kenca poek, red ka katuhu poek, kaharepnya kitu ka tukang taya nu katempo. Gek diuk ngahegak bakat ku capek, kan nyeri geus rupa-rupa, tarang jeung inung suku nyanyautan. Karek menang 10 cowol bojor aing ampil debol, be. Geuning hese ngalataneuh teh. Mun teu inget ka anak mah teu sudi najis teuing make jeung kudu ngalayaban ka astana. Tapi sahan waris bela ka anak mun lain aing, ceuk Mas Harni ngupahan maneh. Tuluy maju deui bari uyup ayap neangan kuburan, mun aya nu karampa tuluy nyewol taneuh bari dibilang. Jangkrik reang di sarada cari cangkas taya eureuna. Kitu deui sorak koreak jeung manuk jurig patemalan mata keueung. Mas Harni tuluy ngajalankeun tugas bari teu weleh luak dieu. Tetela nugesnya anu geunya tadi teu eueuh buah ukur rarasaan jeung tetempoan wungkul. Baduh teh geuning eueuh naon-naon, pokna teh tuluy nyewol deui taneuh kuburan. Geus meunang 37 cowol nu hartina mah geus 37 kuburan nu dicokot taneuna. Barang rek ngajejegan ka 40, barakatak aya nu seuri datang tina tangkal Ki Hujan nu ngarunggul. Kebeg para mitra sadaya, Mas Harni ngarenjag bakat kureuwas, jung cengkat red ka tempat datangna sora. Barang direret ku Mas Harni meni bunceli, tuur nyorojod gadono roktok bulu punuk muriding meni asa kanel. Lantaran nemponu ayun-ayunan bodas ku kuncungan, mata herang buburilakan. Sering nyirung mata kukurayeun, puguh Mas Harni teh teu bisa nahan kasieun. Balicak berengbang lumpat tapi kulantaran poek pijalaneun. Dekat tempo cedak nenggar tangkal samoja. Cari jeg ngajari jeg ka tukang, keduk bujurna kana gawir, ru namru. Bujurna ti teuneut kana tani. Aduh, gelo sia. Aya naon deui atuh ieu teh? Mas Harni kukulutus bari ngusap birit. Cengkat deui lalaunan, karek ge ajeg nangtungna geus cirihil aya nu nyeungseurikeun. Kadenge beuki atra asa ditompokeun kana ceuli. Rei bulu punuk muriding deui. Sakujur awak ngadeg-deg kesang tiis meni ngoprot. Mas Harni jadi leuleus taya tangan pangawasa, lungse lir anu dipupul bayu. Rempeyak berak deku, panon mencerong ka hareup, leungeun ngadeg-deg kawas nu lilinin. Keur sieun-sieun teh geuleuyeng aya nu maju ka hareupeunana makhluk pikat sieun. Sukunangan hiji jabateun apa kana lemah. Kawas anu ngagantung leungeun japlang dikiplik-kiplik kawas jangjang manuk. Ari matana borotot sihung narangeteng cirihil mata kekukurayeun seurina. Sarni eta makhluk wabuheun ka Mas Harni nu harita keur ngadeg-deg atuh beuki sieun we ngadenge anu nyebut ngaran teh. Mas Harni teu bisa nemalan sabab boro-boro nemalan kalah kanyuuh bari ngayak-yak. Geus teu kuat ku sieun humarurung aduh-aduhan menta tulung kanu geus maot. Aduh uyut mah ya kuring tulungan sieun ku juri. Kitu pokna teh nyamat-nyamat ka karuhun nu ngageugeuh di eta astana. Tapi taya nu malire, taya nu ngadenge kalah ka diseungseurikeun ku cihcir, disurakan ku cari cangkas, dialokan ku sora lonok. Harita geus liwat wanci isa kaayaan beuki poek, lantaran hieum jeung caneom kudang daunan. Cahaya bentang teu tembus kana kandel nadang daunan. Ari jurig nu nemongan tadi kawas nu hayang puas, pok deui nanya. Sarni, maneh teh nanyaonan los-los ka dieu. Rek naon Sarni? Geus hayang pae maneh teh Sarni. Ampun kami macan hayang pae. Amit-amit jamang bayi baralaid palias deui. Kami mah hayang keneh hirup petah keneh di alam dunya. Halika ditu nyingkasing jauh kasabrang ka Palembang mun datang mawaeu. Mas Harni teu kebat ngomongna. Kalah ngoceak bari nangkep sirah sabab aya nu ngarampa kana punukna karasa tiis meuli nyecep. Geus kitu kadenge sora-sora nu mata keueung pating cirihil, pating cikici. Pating cakakak, pating barakatak. Malah aya nu ngagak-gak kawas nu bungah pisan ngan orok kaya kadenge na mata keueuman da sora-sora nu kadenge meuni handaruan.
Tina kaleuwihan ti sieun Masarni jadi kapiuhan ngalenggerek inget di bumi alam. Goledag ngagoler sisi gawir teu jauh tina tetenger, kaanginan, kaibunan, karagragan kalakai daun samoja. Kira-kira 2 jam kapiuhanana para mitra. Kulisik Masarni lilir deui cengkat lalaunan. Panon kekereceman leungeun uyup ayap neangan pamuntangan, rarasaan asa ngimpi. Masarni heran sabab kaayaan di dinya poek mongkleng buta rajin. Hawa tiis meuni nyecep asa nyerep kana sumsum balung. Jeung diganeng ku sora sasatuan leutik, nusok biasana nyaring peuting. Aing teh di mana nya bet teh poek-poek deui. Palang siang aing teh geus aya di alam kubur, da ceuk beja teh di alam kubur ge poek. Tapi cangkeng meuni nyeri, sirah meuni lieur. Nah kunaon aing teh dibabuk ku gada malaikat kitu? Masarni uyup aya. Na atuh anagep kana batu ras inget manehna aya di astana. Awakna ngageter jajantung ratu. Kasieun daratang deui da inget yen manehna teh mewang keur aya di astana. Mian tadi kaselang ku sieun nepi ka kapiuhan. Sanggeus rada tetegjung nangtung, terus lempang kalawan ati-ati bisi tidagor kana batu, bisi titajong kana tetenger keduk. Harita najong tutunggul ras inget nyewol taneuh teh kurang sakuburan, gancang nyewol bari ngomong. 40 jejeg ayeuna mah. Jejeg sia. Masarni bungah lantaran geus jejeg 40 kuburan. Para mitra kaum dangu, geus kitu majongjon lempang maksudna rek balik ka lembur. Tapi kaayaan kacida poekna boro-boro di wewengkon astana nu hieum. Dalah di luareun astana ge sarua poek meuni meredong. Atuh kapaksa lempang cara nu lolong dirarampah heula da bisi tigubrus kana lomang atawa najong batu. Mangkaning di astana mah loba tutunggul jeung deui lempangna teu puguh tujuan sabab teu nyaho kaler jeung kidul. Teu nyaho kana jalan pangbalikan da tadi tas ngider heula jabatas diselang ku kapiuhan. Geuning sangsara ngabelaan anak teh. Tapi keun bae sabab mun anak aing geus hasil cita-citana nu senang mah aing keneh. Mun anak aing geus beunghar, aing teu kudu kuli ngaramet. Mun si nyai geus kawasa di masa lakina hayang nanaon ge karimenta meureun aing teh. Masarni ngupahan maneh lantaran syarat nu dipenta ku nini centring, najan kumaha bae ge kudu kacumponan. Sangkan kahayangna kalaksanakeun. Numatak dibelaan ti susut ti dungdung tuluy berjuang bebela kanu jadi anak. Alus ari palebah ngabelaan nama ngan orok kaya bebelana dina jalan salah hanya kal para mitra. Barang keur uyup ayap kitu ti kajauhan kadenge sadunu pating gerendeng. Sidik pisan harita teh para mitra sada jalma. Da sakepeung asa deukeut tapi ditelak-telak basana teu kaharti. Taya sakecap-kecap acan nu bisa katangkep ku ceuli Masarni naha naon hartina. Masarni ngarandeg terus neuteup ka tempat datangna sora. Ana breh bet kawas-kawas aya cempora culak celak. Kakali cesan katebaku angin leutik. Masarni bungah nyangkana teges deukeut ka lemur da leumpang teges jauh. Lakadalah geuning geus deukeut ka lemur bagja mun kieu mah aing teh moal nyasab. Keun arek menta oncor ka imah nu pangdeukeutna. Pasti eta teh imahna si Juma, kitu gerentes hate Masarni. Tuluy ngalengkah ngajugjug kanu nyeng celek teh. Najan poek jeung rarumpil akhirna mah anyog kanu dituju. Breh aya imah leutik bilik carang karancang. Cahaya cempor norobos kaluar. Harita teh rateng ka pipir imah. Masarni seuri bungah geus nepi ka imah tuluy uluk salam. Punten, cenah lalaunan tapi atra kadengena. Kawan tu kaayan sepi jempling kolotrak ain muka panto. Lol hiji awewe ngora keneh make samping jangkung di kabaya pungsa. Digelung jucung pok nanya ka Masarni. Mereka saha ma? Gebeg Masarni ngarenyang. Bet kawas nu reubas nempo pribumi teh. Lantaran ku sareretan kaciri lain wawu. Anak itu meureunan lain batur salemur tapi kuduna teh teu lila pok malik nanya. Tupi eta lemur naon nyai? Oh lemur Cisirung. Asana menguping da aya ge lemur Ciboros. Ceuk Masarni. Beda saeutik boros jeung sirung mah dilanceuk mah dupi masaha. Mate pun Sarni keur manggih kasusah. Poekeun di perjalanan cik nyai benta tulung nambut oncor atawa damar. Rek balik ka Ciboros.
Masarni ngawani-wani maneh nginjem oncor. Duh, mah kuring teh lain teu hayang nulungan tapi kumaha atunya. Da marengan boga hiji oncor ge teu aya pisan. Jeung di kuring teh melang teu tega ngajurungkeun emak mulang sorangan mangkani di jalan keur werit. Loba begal jeung ririwa, kumaha mun kulem di dieu atuh isukan mulang ka lemur. Masarni ngahuleng. Pikiran omongan pribumi ras inget kana kecap ririwa. Rei bulu punuk muriding sieun ngadenge kitu mah. Ku begal onaman mah teu sieun lantaran teu mawa barang naon-naon. Da lain tas usaha teu mawa barang nu berharga. Tapi ku ririwa mah soak da geus karanapan mata keueung. Kumaha mah rek ngenong atawa rek maksa mulang? Mun nya kitu mah rek ngenong we nyai. Mangga atuh kalabat. Teu talangke. Kalacat Masarni unggah panto dipeuneuteun gek diuk dina palupu. Ari pribumi nyayagikeun samak jeung angel baripok nyarita deui. Wayahna di dieu mah walurat, kuring mah taya kaboga. Nuhun nyai sakieu cekap. Da tadi teh mah teh naon teh? Taya bedana jeung mage di dieu teh ukur samak jeung angel. Ari nyai jeung saha di dieu? Masarni tumanya bari panon rarat-reret. Harita teh kasabudeureun imah nu teh telar asaane. Bilik teu make palang dada jeung teu aya tihangan. Sorangane emah geus heubeul teu aya nu maturan. Nu mata kuring mah atoh di baturan ku emah teh. Mun bisa mah geus we di dieu matuh, da moal burung manggi dahar. Ceuk pribumi kawasnu nya ngarasa tugeuna hirup sorangan. Nyai lain teu hayang maturan, kumaha atuh da emah teh boga keneh uruseun. Boga anak hiji nu kudu dipiara ku emah. Keun sugan ka hareup mah bisa diparengkeun babarengan. Nya muga-muga we emah. Jep jarempe angin peuting pating seleket. Kana liang bilik karasa tiis para mitra sadaya asa tembus kana sumsum balung Masarni murungkut tiriseun jeung sababaraha kali heuai da puguh geus peuting harita teh. Di luar reang jangkrik patemalan jeung cari cangkas sakapeung sok kadenge sada anjing nu babaung asa mata keueung jeung geueuman. Keak-keak sada manuk ngahudangkeun bulu punuk atuh muriding asa ngawig-wig. Nyai mah teh geus tunu asa carape kieu. Mangga gerak ulem atuh mah. Goledag Masarni ngagoler dina sama. Make angel disimutan ku samping kebat diinjeuman ku nu boga imah. Ari si awewe asup ka kamar kadenge sada hordeng diserelekeun cep cempe. Masarni rada heserek sare pipikiran ku malayang kanu anggang. Tapi lila-lila mah reup sare ngarengkol disimut ku samping kebat. Ngan samemeh kakandungan di pageuhan. Samemehna kakandungan di pageuhan dataneuh bisi marurang. Para mitra kaum dangu, gancangna carita. Jangjang peuting geus ngalingkup, indung beurang geus datang di pilemburan hayam jagoraong kongkorong. Di sisi lamping manuk saeran recet disada mapagsang surya nu baris medal. Berai-berai beki caang antukna barasat panon poe nyorotkeun cahayana. Nyaangan buana panca tengah halimun isuk ngalamuk luhureun tatangkalan. Haseup ipis ngelun di unggal suhunan dapur. Harita Masarni ngulisik lilir sakujur badan rancucut ku cai ibun. Korejat hudang kepegrewas nu taya papadana. Ari sabab lain sare di imah tapi sare dina luhureun kuburan. Diangel ku tutunggul anu geus ngagoler disimutan ku ibun, disamakan ku lemah. Ret kakenca ngajajar kuburan kakatuhunnya kitu keneh. Tobat teuing aing katipu jurig teh hees di imah ririwa deuleu. Ceuk Masarni korejat hudang. Bareng benglumpat sakalumpat lampet dibelaan ti tatarajong meh-mehan ti tolonyong kana lomang. Sakedeung geus kaluar ti astana beras ka jalan satapak. Tuluy ngaberung ngabecir lumpat muru ka lembur. Napas ngahega ke sangoprot menitu sirikna sagala didupak bakat ku sieun. Barang datang ka imah brek diuk dina golodong. Ngaleh-leh jiga nu beak tanaga, nyarane kana bang barung, samping baraseuh ku ibun kalotor ku taneuh kuburan. Beungeut sepak buuk kumimis umut urut kaibunan sapeuting jeput. Cag urang tuna heula kaayaan Bisarni para mitra sadaya. Ayeuna kocapkeun di imah nyisaina. Harita teh kirawan Cihaneut moyan Aryati keur ngiciskeun seseuhan. Nyisaina geus reng sedang danda subuh keneh geus hudang. Manehna inget bae ka indungna nu geus janji yen peuting eta rek ngalataneuh ti astana. Atuh barang geus meletek panon poe gancang amitan ka Aryati. Rek nepungan heula indungna aya perlu. Geus kitu mah leos init meninga gedig gagancangan.
Heran minang teuing ka Imah Masarni. Aya naon atuh sanyananya da bibi teh? Da biasa ge ukur sabulan sakali tamayna ari ayeuna meuni minang teuing. Jeung taya usumna isuk keneh geus ini, ceuk Aryati bari neuteup ka indung terena nu geus jauh ti manehna. Aryati beuki heraneun teu ngarti kula lampahan indung terena nu minang pisan ka Masarni. Tapi akhirna mah teu dipikiran diantep sakarepna, digetrak-digetrik di lain budak. Bisi matak jadi mamalat. Aryati ngarengsekeun pagawean tuluy kapawon rek masak. Ari nyisaina harita teh ngagedig leumpang gancang. Malah samping ge dikewera aya nu nanya ukur dijawab saperluna. Teuing kumaha hatena jadi teu tentrem ngabalukarkeun sakabeh tindakan semurusuh kawas aya nu ngabebereng. Barang anjog kaburuan imah indungna. Nyisaina ngarenya greuwas lantaran nempo indungna ngaleh-leh dina golodog. Bari kaayaan papakean kalotor, beungeut sepa nyapuguh we mata kreuwas. Gancang diburu gap dicekel bari ditanya. Mak, kunaon ieu teh mak? Kunaon mak? Digebig-gebig bari diteuteub. Kulisik nyah beunta Masarni melong ka anak. Nyeh seuri poh ka poho kana kacape jeung kasieun. Bagja temen syukur hidup buru-buru datang. Mah tulungan ieu. Kunaon mah teh kunaon? Panjang lalakon nama ieu bukakeun heula panto. Urang ngabadul di jero, ulah di luar era kudu ngaliwat. Mangga. Nyisaina satekah polah mukakeun panto. Berai muka Masarni cengkat kala cat unggah. Dituturkeun ku nyisaina, brug panto hareup ditutupkeun, gek dariuk dina palupu. Nyai cing mah teh hayang nginum wayahna heur cai heula. Masarni kakara harita wani marentah ka anakna. Da biasa nama manehna sorangan nupak pikpak teh ngabulaan anakna. Mangga makeun urang mirun seuneu. Leos nyisaina kapawon. Kur mirun seuneu geus kitu nagogeun seeng na heur cai bari sakalian ngahaneutkeun sangu. Bari ngadaguan asaknya cai nyisaina ngadeuketan deui indungna. Nu masih keneh ngalungsar, can ngurus awak da capek keneh gek diuk pok nanya. Kuring teh reuwas emana kunaon mate atuh? Derek-dek Masarni nyaritakeun pangalaman peuting tadi. Ditetek timimiti nepi kadanget harita. Atuh meningah las hate nyisaina. Ayeuna mah kasaksian kabela indungna. Nepi katega ngorbankeun awak sorangan demi ngabela nu jadi anak. Nuhun mah geuning nyaan mate nyaah ka kuring. Muga-muga we pagawean mah nu hese capek teh sing buru-buru aya hasilna. Kuring mah moal mapohokeun. Kana jasa-jasa kolot anu sakitu toh-tohanana ngabelaan kuring. Nyisaina cuma 5. Ih nyai mamah moal kagok nyulu mampah boro-borongan sakadar nyokotan taneuh kuburan. Najan lautan api ge moal burung dikojayan. Ieu kabeh pikeun kabagjaan hidup. Sababun hidup ti nemu bagja mage ngarasa bagja. Tah kitu anaking. Nu mata kahade sing nya dirina. Sing nya dina ngajalankeunana sabab tareka emak kudu aya gunana. Ceuk Masarni dari anaker, sangkan anakna ulah melempem sumangetna. Ulah salempang mah kuring ge bakal soson-soson, tai kumaha atuh mah naon heula nu rek dilaksanakeun. Poe ieu keneh urang indit nepungan ini centring. Nya bener juga urang indit mengpeung Kang Haji can datang. Jung atuh bebersih heula mah kuring rek ngasakeun sangu. Geus kitu mah Masarni ngaleos rek mani. Ari nyisainah nyayagikeun sangu sapuratina keur nu jadi indung. Heuleut sawatara waktu brak duanana dalahar reng sedahar tuluy dangdan. Mari nog soang geus meunang, ceuk nyisaina sanggeus reng sedangdan. Beres eta oge geus meunang kamari, yu ini ayeuna. Syukur atuh mah. Jerut tarurun kaburuan cepret panto dikunci. Bralmia ngajugjug ka lemurek nini centring, rek ngajalankeun tarekah syarat nu dua rupa, teu poho dibawa nyatana nog soang ka cincalang jeung taneuh ti kuburan. Para mitra kaum dangu, sajeroning di perjalanan nyisainah asa gerah bunga, asa gede pangharepan lantaran syarat nu dianggap berat ku manehna, ku indung nama geus kacumponan, ku nyisainah geus kasawang isuk jaganing pageto bakal aya parobahan di Imah Haji Marnadi. Urang gancangkeun carita parobargi, nu lumampah urang kocapkeun geus tepi kanu dijugjug. Masarni buru-buru uluk salam kalawan teu ngadenge heula jawaban, tuluy nyurungkeun panto hareup berai.
Siap ka jero Sarni. Ceuk nu ti jero imah kawas nu geus nyaho kanu geus datang. Bos duanana ka jero para mitra kasampak teh nini centring keur aneprok emo bari ngabulaeh nyeupah. Estuning taya kabosen kana nyeupah teh. Gek Masarni jeung Nyi Saniah Sainah diuk ngarendeng hareupeun pribumi. Hari sini mah angger we ngeluk tungkul bari nyeupah teu ngareret-reret acan kanu datang. Kawas nu umbung malire. Pok Masarni nyarita ngebrehkeun maksudna. Nini ieu kuring pun Sarmi ti Ciboros. Geus nyaho kami oge mana nog jeung taneuh teh deuleu. Bari tangah ka Masarni panon ngaburilak mata kukurayeun. Pipi kemong beuki kaciri kulit nu karisut namahan keung. Ieu Nini nog sareng taneuh. Masarni ngabijilkeun bungkusan. Song dibikeun ka pribumi gap ditampanan. Poe naon ngala taneuh teh deuleu. Poe Kemis malam Jumat mah nyewolan ti 40 kuburan sakumaha papatah Nini. Nini centring kerung tuluy muka bungkusan breh taneuh rupa-rupa. Aya nu hideung, aya nu coklat, aya semu bodas, aya ge nu campur jeung lukut. Da puguh 40 rupa kitu atuh geus tang tu rupa-rupa. Harita Nini centring peureum tuluy mapatkeun jampe pamake kawas nu keur ngimpleng ka alam gaib. Teu lila berai beunta bari nyarita. Mawa menyana deuleu henteu. Ngabantu Nini tak ieu. Song dibikeun. Nini centring nampanan menyan tuluy cengkat bari mawa bungkusan. Nog soang jeung taneuh dibawa ka kamar bus ka jero. Hordeng geus dekil ditutupkeun semah macul we di tengah imah. Tekung silila geus kaambe bau haseup menyan kaayaan robah mata keung jeung geueuman. Malah imah aya nu ngeuneuk-ngeuneuk rekot-rekot lalaunan. Duka katebak ku angin, duka aya naon teu pati sidi. Ma, rek dikumahakeun taneuh teh. Nyi Sainah ngaharewos. Rek dijieun di jampean sayagikeun duitna keur saratna. Masarni ngaharewos. Gancang Nyi Sainah ngodok saku kutangna. Korehe duit lamaran tuluy dipintel-pintel dibungkus ku sapu tangan bodas. Mahi sakitu mah. Mahi pisan. Jep jarempe deui. Tekung silila Nini centring kaluar ti kamar. Bungkusan nu tadi dibawa deui. Gek diuk dina urutna. Memeh nyarita teu peula ka Nyi Sainah tuluy ka Masarni geus kitu pok ngomong. Ieu teh nog jeung taneuh kudu digunakeun carana kieu. Nog alungkeun ka hareupeun imah sing nepi ka ancur ngalungkeunana kudu tengah peuting. Ari taneuh awurkeun ka sabudeureun pipir imah sing imeut ulah aya nu kaliwat. Ngan samemeh cokot heula sagede nog hayam. Ruang hanapeun golodog hareup ngarah mineng kalengkahan ku pangeusi imah. Tah kitu carana muga-muga laksana. Nya moal naon-naon kapun anak Nini. Pan meureun sarua ngalengkahan ka hareup kana golodog teh. Ceuk Masarni. Moal naon-naon si Nyai mah da manehna nu boga pokal. Ku Nini geus kakeupeuh jiwa tilu jalma geus kacangking, ayeuna oge geus ditungkus dina cupu manik. Rek dibeureum rek dihideung. Kari kumacek Nini. Bari meureupkeun leungeun ka tuhu. Nuhun atuh Nini mugi-mugi sing hasil maksud tak ieu kanggo saratna. Kaon cukang lantaran supados lancar sapareja. Ceuk Masarni bari mikeun sapu tangan bodas nu dipintel-pintel teh. Kunya syukur katarima ku Nini. Igera balik deui ulah lila-lila di dieu bising jampe kaburu laas. Kade ulah sumpung simpang kudu langsung balik ka imah masing-masing. Mangga Nini. Nu duaan cungcong munyungan ka Nini centring. Geus kitu mah para mitra lewas baralik bari mawa sarat nu geus meunang ngajampean. Hate Masarni jeung Nyi Sainah ngarasa regreg lantaran geus boga cecekelan kari nungguan hasil. Gancangna carita Masarni jeung Nyi Sainah geus tepi kanu dituju. Reg duanana eureun diburuan Nyi Sainah teu wani asup ka imah indungna. Sabab inget kana papatah Nini centring. Yen kudu langsung ka imah masing-masing ulah rek sumpung simpang. Mangka dieu keun atuh taneuh jeung nog teh kukuring rek dibawa. Aya nya ieu atuh yuh kade sing bisa ngagunakeunana. Heug hese hayang nu kieu teh. Muga-muga sing buru-buru katarima hasilna. Sing tereh abut-abutan pangeusi imah Ki Haji teh. Ceuk Masarni. Nyamakeun urang gunakeun nganti ayeuna wayahna moal mineng teuing ka dieu mah bisi si Aryati curigaeun. Heuh keun bae geus kaharti kumaha oge. Sanggeus nampanan taneuh jeung nog soang Nyi Sainah gagancangan balik ka imahna.
Hatena bungah taya papadana malah geus ujub da percaya pisan kanini centring yen jampena mati pisan. Keun sia geus ditumal moal burung kalabur babenyi teh. Mun di imah kari aing jeung Kang Haji sama menah hayang naon-naon oge moal anu ngagokan. Kitu ceuk pamikir nyisaina bari ngagedig leumpang gagancangan. Waktosna seep di para mitra. Ieu mah ieu. Nuju raramena cenah para mitra. Urang antosan enjing we para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Neangan Bapa Karya Kiliksa. Mangga atuh sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana premios.